Sampurasun, salam damai sejahtera, salam kanggo Bapak Ibu sadaya notifikasi ku Gusti. Hiji kabagjaan upami dina dangat ayeuna urang parantos tepang sareng Gusti Yesus. Urang parantos nampi kasalametan ti Gusti Yesus. Ieu teh mangrupikeun hiji si kurnia anu ku Gusti dipaparinkeun ka urang sadaya. Sanes urang anu milih Gusti, tapi Gusti anu milih urang ku anjeun. Bapak Ibu, urang bade tinggal tina Injil Yohanes anu dicutat tina pasal 15 ayat anu ka-16 anu kieu unggalna. Lain maraneh anu marilih kami anu milih maraneh. Sangkan maraneh lalu maku hirup leubet ku buah kanyaah. Buahna anu awet jeung tahan. Masih maraneh rek nyuhunkeun naon bae anu disuhunkeunana nyebut ngaran kami kurama tan wande dikabul. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, upami urang ngalenyepan tina Yohanes 15 ayat anu ka-16, ieu aya 3 poin ya. Anu kahiji sanes urang anu milih Gusti, tapi Gusti anu milih urang. Kunaon hal ieu disebutkeun Gusti anu milih urang? Kumargi urang teu ngagaduhan kamampuh kangge sumping ka Gusti. Urang moal tiasa kenging kasalamatan ku ikhtiar sorangan. Hal ieu saluyu sareng dina Efesus 2 ayat 8 dugikeun ka 8. Aranjeun oge pangsalamet teh ku karana sih kurnia Allah. Ku karana urang percaya ka Gusti. Ieu mangrupikeun nugraha ti Gusti. Sanes lain ikhtiar sorangan. Supados naon? Supados urang henteu nyombongkeun maneh ku hal ikhtiar urang. Ieu mangrupikeun sih kurnia. Urang nampi kasalametan, urang wanoh ka Gusti, urang tepang sareng Gusti Yesus, ieu mangrupikeun sih kurnia. Kumargi urang henteu tiasa dongkap ka Gusti, tapi Gusti anu dongkap ka urang. Anu kadua, Gusti nyaur urang, Gusti milih urang, kumargi Gusti ngagaduhan tujuan. Tujuanna nyaeta sangkan urang leubet ku buah kanyaah. Kanyaah anu mana? Tangtos ku kanyaah anu dipaparinkeun ku Gusti, kaasih Gusti. Urang parantos nampi kaasih Gusti. Urang jalmi dosa tapi ku Gusti dihampura, urang nampi sih kurnia, nampi kasalamatan. Tah hal eta kedah dipintonkeun yen urang teh parantos ngagaduhan ka asih Gusti. Kumaha carana? Carana nyaeta urang oge ngagaduhan ka asih Gusti ka jalmi-jalmi anu teu acan percanten ka Gusti. Bagikeun ka asih Gusti eta. Terus anu katilu, poin anu katilu, naon bae anu disuhunkeun nyebat jenengan Gusti Yesus dimakbul ku Allah Rama. Bapak Ibu, ieu mangrupikeun hiji kabagjaan kangge urang. Naon anu jantan pangabutuh urang, naon anu jantan harepan urang ku Gusti dikabul. Upami urang mika asih keluarga urang anu teu acan wanoh ka Gusti, urang ngadoakeun wargi urang ieu, doa urang dikabul. Ieu mangrupikeun janji Gusti. Kumargi naon? Kumargi urang parantos ngadugikeun ka asih Gusti. Janten aya 3 hal anu ku urang tiasa dilenyepan dina Injil Yohanes 15 ayat anu ka-16. Anu kahiji nyaeta Gusti anu milih urang. Sanes urang anu milih Gusti. Anu kadua, Gusti milih urang kumargi Gusti ngagaduhan parancang. Nyaeta sangkan urang leubet ku buah kanyaah Gusti. Terus anu katilu, naon bae anu disuhunkeun salami eta kanggo ngamulyakeun Gusti, doa urang dikabul. Gusti Yesus ngaberkahan, hayu urang bade ngadoa. Hatur nuhun Gusti. Gusti parantos nyaur abdi. Gusti parantos milih abdi. Gusti parantos ngagaduhan tujuan kangge hirup abdi. Pasihan kamampuh ka abdi sadaya. Supados abdi tiasa ngadugikeun ka asih Gusti kangge wargi-wargi anu sanesna. Hatur nuhun Gusti Yesus, abdi oge nampi janji Gusti
naon anu disuhunkeun ka Gusti ngangge jenengan Gusti Yesus, doa abdi dimakbul. Mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi sada muji syukur. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.